Roti halus sih mah, Pak. Mana ini deh? Roti halus. Tulisannya halus itu mereknya. Apa kumaha ini deh? Lain tulisan halus sih tinggal di rotinya gimana sih kan. Yang teh. Oh, atuh. Ieu naon sih aya naonan nu kieu teh? Ngaranna teh. Naon itu nu kita nu karya teh naon? Karek manggih roti halus sebenarnya. Nah, titik keju. Oh, keju. Naon sih rasana ieu keju? Teh ini asin siga uyah. Oh, gitu. Keju. Emang geus pernah sana? Terus. Oh, oke. Lahir mah di Banten. Banten. Hubunganna jeung keju ini. Keju teh ti Walanda. Walanda mimiti turun di mana dari Banten. Tapi itu teh karena kepalaku. Dia Soalnya ieu roti aya hiji kumacarana. ya kurang mah dah biasa kalau keju mah bosan lah. Bosan jadi itu kudu wa mah Wah, sudah keruing kabeh ieu. senok Soalnya roti halus urang kalau mandi aduh hampura wa. Udah biasa mah lain. Urang kadaran uing lain roti. Non sok ieu teh non. kayak si atuh urang. Ayo urang mah gemblong gitu kan. Kali kedua apal teh gemblong? Ditanya. Hah? Oh, teh jeung gemblong. Mana dulu? Jahareun wa. Ih keruing kabeh. Hah? Hah, bener ya wa ya. Wah. Wa bener wa. Asli. Bener ya. Lama dah. Oh. Biasa Tong bari kutap petap, tong bari kutap petap atuh. Tong bari kutap petap ke hayang bener. Chef ke deh, chef. Karunya. Oh bener wa. Kayak menak roti halus. Nah, jangan satu itu. Kan yo. Yo anjir ya. Keju udah meleleh. Nah. Mana wa? Aslinya. Jadi di luhurna asin nya tadi teh naon ngaranna nu kitu keju. Terus di tengah teh aya itu naon sih? Naon nu kieu wa ngaranna urang teh naon? Naon? Kan nu bodas-bodas. Nu bodas wa. Oh bener wa. Moal. Moal wa. Wa. Nah, ini ngalih kan penting orang buka sama goreng ya. Ayo, mau. Nah, Tadi geus ieu, mau. urang geus meuli ieu. Kuna si ai si kadaharanna naon sih? Roti embung. Sama goreng enak embung. Dahana naon sih? Urang mah udah we alus. Naon? Kayak chicken. Naon sih terus? Kayak chicken. Hebat mana mah euy bahasa Inggris wae hakanan teh. Tadi naon tadi? Hamburger. Naon artinya itu? Wah, ham teh. Ham. Musik kumaha? Panjang. Nukit. Nah, Eta lamun eta naon? Jadi korban jadi pemenang. Bisa asup pada betul kan? Bisa asup pada betul. Emang naon? Beda tuh letah lagi letah barat. Itu tidak urang gitu kan. Bagus sih. Orang kadang-kadang minum susu ge sok kocrot. Carinya naon? Urang Nah, batur ieu na mane nu gagacak sih nu pusing. kaget lah. Naon keur naon? Kaget permadani yang gigi peran. Lain orang ningali sebenarnya nah batur nu digawe di dinya nu pusing. Jadi kali baheula. Di mana-mana ngaji mah alif heula lain baheula jig. Baheula basa acan aya ieu lembur. Nah, jadi Dicaritakeun. aing naon hubunganana jeung lembur. Nya engke asal kota jeung ieu. Oh ya. Sok atuh aing ngadengikeun aing. Sejarahnya juga kumaha. Ayo atuh aing. Bro, urang ka alam dunia teh kumaha. Tak berarti ku bisa hiji ngaji diri. Ngaji. Kan sebenarnya ini naon? Ini nanti kerja
office boy. Kela lain pakai bahasa di tuai di office naon. Jadi office teh singkatan Naon. kona orang. Office-nya. Pipis itu pipis. Jadi orang pipisnya tuh orang di dia. Gitu kayak ayah WC. Kayak hari ini sebenarnya pakai bahan naon itu. Nah, ya teh bahan teh triplek kado, ya teh. Karena Daun. Triplek teh itu. si kan dulu tuh. Triplek teh daun, ya teh. Ya orangnya guys prediksi di dia. Daun sih, dari triplek daun. Multi, tah. Pintaran orang. Ya, Lain tadi ge saya geus ningali di gawena si Akang nang puyeun lain. Jadi tah, kieu orang pemikiran. Nah, kalau kieu. Tah, ieu. Sarua bernama. Tapi beda. Bisa tinggalin beda di mana? Sarua. Hah? Sarua. Beda. Sarua. Kepikirannya terus pemikiran itu beda. Di mana beda data? Beda data itu warna ieu mah. Poek ieu data saang. Kumaha carana? Lu bisa eta caranya teh kumaha wa? Bisa ngabedakeun Iya udah pemikiran udah. Udah itu sebenarnya mari kudu dijelaskeun mah. lain keur saya mah eta ilmu anyar mah. Urang miluan kumaha carana eta urangnya kudu bisa ngabedakeun eta. Udah, letak tadi kalau oke. Jangan baheula. Alif heula wa. Can ayana ieu lembur. Nah, kudu dikopi hideungan heula itu. Kopi hideungnya.